Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas genep? Daramang? Alhamdulillah ya. Kami orang masih di pasihan kesehatan ya. Duki ka ayeuna orang masih diajarna masih online ya. Sing sabar ya, mudah-mudahan wabah ieu satu acan Ramadan tos teu aya di dunia ya, khususnya di Indonesia. Amin ya robbal alamin ya. Ya, kamari minggu kamari orang tos ngalaksanakeun PTS ya, atau AEATS ya, asesmen tengah semester. Ayeuna orang teraskeun materina ya. Teraskeun materina dikana bab 3 ya. Nah, dina bab 3 orang diajar masalah miara kesehatan masyarakat ya. Jadi di bab 3 teh orang diajar miara kesehatan di masyarakat ya. Ya, jadi miara kesehatan ieu teh jadi salah sahiji rasa syukur orang kanu Maha Pencipta nyata Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu ya. Jadi salah kurang makhluk atau manusia nu gaduh iman ya. Nu gaduh iman ka Gusti Allah. Nah, eta teh urang wajib ngajaga atau miara ka kesehatan salawasna ya. Bisa dibaca di halaman 42 ya. Ketika halaman 43. Nah, argumenna ya, materina. Nah, ya. Nah, dina miara kesehatan teh ya 2 ayat ayat 3 ya. Ampun ayat 3. Hiji miara kesehatan di lingkungan sekolah, nu kadua lingkungan bumi atau lingkungan imah ya. Anu katilu di miara kesehatan di lingkungan masyarakat ya, atau disabudeureun imah urang tetangga gitu ya. Nah, namun orang ngajaga lingkungan kesehatan di sekolah, nah ya. Jadi biasanya di kelas teh lingkungan kebersihan di sekolah teh kebersihan kelas, buruan kelas ya, payunin kelas teras ya. Terus dina buruan ke atau buruan sekolah misalkan di lapangan ya. Terus di masjid ya, itu orang kudu miara kesehatan ya. Jadi orang ulah micen runtah ka mana ya, itu ya, ulah micen runtah sembarangan ya. Jadi orang micen runtah teh ka tempatna ya. Jadi sok bapak perhatikeun namun di sakolan teh nya micen runtah teh pleng dialungkeun we pleng. Padahal dina eta teh disadiakeun tempat sampah ya. Eta namun kebersihan dina kelas misalkan kayak kaca merenya tehelna dipel, kacana dilap, eta ge mupami kelasna aya kaca. Terus mejana dilap ya, kursi ya. Terus papan tulis ya, bor, nah, papan bor dihapus, dibersihkeun ya, itu ya. Tetap namun kebersihan atau kesehatan dina miara kesehatan di sekolah. Namun di rumah atau di bumi ya, tak iya aya kaca, udah misalkan tehelna dipel, keramikna dipel, terus kacana dilap nu di rumah ya. Terus meja makan, terus ya, meja tamu, kursi ya, lamari, mun aya TV dilap ya, dibersihkan. Nah, ini saparabot dapur dicuci ya, dikubah gitu ya. Nah, jadi itu sempita sedang kebersihan atau miara kesehatan ya.
Nah di dia di halaman 43 aya biantara. Naon sih biantara teh? Biantara teh nyaeta pengumuman ya atau informasi ya, bisa dibaca tak yuk ya. Ya contoh biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah, ibu bapak guru anu dikasih kuring pika hormat, rencengan anuku sim kuring dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukurillah sadaya puji. Nah ya salajengna dugi ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, bisa dibaca ya. Jadi ku sama kalian ya, sama kalian itu dibaca ya, terus dibaca, terus kerjakeun pancen mandiri. Nah iya. Naon ari biantara teh? Apa itu biantara ya? Dugi ka halaman. Nah, ke halaman 44. Nah, dugi ka nomor 10 ya. Ayeuna tugas ieu pancen mandiri ieu halaman 43 dugi ka 44. Tugasna Bapak atusan dugi ka dinten Kemis ya. Jadi terakhir tugas bahasa Sunda sampai hari Kemis jam 9 malam itu ya. Itu atur nuhun materi dugi ayeuna ya, insyaallah ke minggu payun disambung. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.